aya basor mata ieu, aya basiroh mata hate. Nah kuari mata hate ieu lalu titah dibersihan supaya sampurna deudeulean mata hate. Mun urang nyaritakeun Allahu Akbar, akbarna Allah teh kadeuleu ku mata hate. Kudu kumaha tuh ilmuan heula. Sanggeus ilmu kakarak datang ka hal, sanggeus datang ka hal fana nyana didinya leungit pana bako wali. Tuh geus kuaring kurang ditakholikeun heula engke bakalna sanggeus takholi teh tahali, sanggeus tahali kakarak tajalli. Takholi artina micenan kagorengan panyakit bari ditambahan ku tahalli papaesan ku aturan-aturan. Lamun urang geus micenan nu goreng make nu bagus bakal tajalli. Nah ieu tajalli teh mata hate basiroh ngaranna kadeuleu engke bakalna ku mata hate. Lamun jelema datang nak ngan sakadar kana hisi atuh mahjub adalah moal kadeuleu Allahna. Maka Allah teh kajian kukumaha ge kajian jujung datang ke harideung cara PKS. Tarang teh harideung cara PKS saiki kitu na bae atuh. Henteu kudu sujud hideungan atuh bandingan dibentur-benturkeun. Hayang hideung mah. Jalain deuleu Allah tah mah. Malah ria. Cek Imam Ghazali masal geus neuleukeun ieu bae teh. Oh, bari ngarokot teh deuleu tah tarang aing. Eta PKS cek mah bagus beureun. Henteu. Teu bagus teh kos gituan ku ahli Allah mah kacawat teh naonan ieu budak jenggot dipiara salah zain salah riakna nu salah kemudian atuh kitu jubahna rada ngangkat saeutik calana bae ka handap pohara jasa masyaallah sorban bae ngambai ka handap tarang bae di hideungan eueuh jelema diketrok-ketrok nya na bae rada hideung lain kitu manya hideung aya seragam gitu aneh aya hideung seragam kabehan asal asup ka PKS bah hideung teu kaharti aing mah teu kaharti teu moal nyorot tah nu kos kitu malah kuduna ku urang teh ditutup-tutupan ari lain pohoan hideung eta teh nu bakal nyorot di akhirat teh cukup Allah bae anu nyahona.